Ayo juga nak. Kudu ngopi lah ya mas balik ngarit teh. Memang mani. Sekarang genahan. Juga nama. Biar. Duh. Ada keces ya ngopi lah memang mani teh. Bulan puasa ya aing make kane nyu kopi. Astagfirullah. Aing. Poho Aduh aing kumaha tuh. Tapi diuyup aing teh sin batal. Itu diuyup. Lebar. Da ieu teh ditungguan nepi ka magrib bakal jadi ager. Kajen kena jadi ager lah. Tuna lah daripada batal lah. Yang ini magrib lah. Ayo. Balik tarawih itu boga catek-catekeun acan itu. Kopi eueuh semawona ulun komo. Puasa tahun aya nama sakieu-kieu teuing gitu ya. Diusahakeun eueuh. Dibanding setelah lebaran urang. Aing karasa kudu udah gede gini ya. Kena yang ngopi teh balik tarawih ngopi lah. Mantap pokoknya namanya. Masa sing ngaguling ayo kopi sah ieu. Itu nya kopi. Kopi sah. Ajir ieu tadi nu beurang. Aing hanas ditinyu ya teh kopi hiji-hijina. Ieu tadi nu beurang meureunnan. Tapi alus teh jadi agar geuninganan. Kopi keneh. Aing atuh kumaha ieu geus ditinyu. Kumaha ieu dua kieu tapi kan bae lah. Emang banet biasa ge sok minta kopi we kieu teh ka dieu. Ieu we urang suguhkeun. Urang ieu nu teh ieu nu tiis. Urang bikeun suguhkeun ya. Aduh, jarang plingki. Umur teh kamaraha. Bang, mau awehan. Naon sih mau datang-datang mau nyebutkeun teu tarawehan?
amat awehan adi. Maka jeung tatarawehan semua urang panghareupna kok taraweh oge. Semua. Mana nu taraweh meureunan? Semua sok. Udang tuding ke batur taraweh mana nu taraweh mah babah? Hayan ani mana na angin bilana. Oh, atuh mah ke nyebutkeun urang teu taraweh mana teu taraweh mah. Anak. Keur ngadaweung we eta urang teh karasa di mah teh prarugu sorangan nih. Ulang-ulang wae sorang. Aya maneh sih mah kalah liaran ti peuting hayang ku sanekala. Anak. Sanekala teh jurig setiap nu sok nyulik budak ti peuting. Mbeh bejaan teh sia mah. Mana ya? Hanya naon? Yang enak. Campur. Balik anak anak. Tamar jambar nyatu babas teh. Yang ini Oh jadi sionan jurig na cenah di dahar. Bae dan. Bel. Aya jeruk. Hah? Ayo. Ganeng atuh sama. Heula. Kalang hawa di balocun aya kanyaman batur. Buat itu. Ul. Nah, itu siapa? Mungkin itu siapa? Untung tuh kanyaman. Wah. Ayo tong ganeng kahitut siapa? Nyerek mau. Itu jadi weh. Wah. Itu kanyaman siapa? Anak ini. Daripada kimu orang katen si Iyat dah. Ini. Milu wae mana mah. Lumayan. Ayo tuh yang mente-mente dahareun ka sia. Sorangan senanan nunun gitu. Ya, cing pasti lah ka dia. Siap-siap ah jadi pura-pura geus manginyuhkeun dua. Yap. Yuk. Oh, aya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia. Lain boga Cipanas teh. Tong sok ngomong-ngomong Cipanas lah. Tak urang da geus nyaho bakal ka dieu kurang geus mang ninyuhkeun tuh dua. Hiji ewang. Maneh ngarti euy. Ijeng urang. Heeh tah. Mang, ada si selebe wah. Sama ieu si selepe nggak jadi. Oh, Sugante belum ada termos. Wah, enak kuman amos. Naon kera? Beo hayu atuh naik moal perang samping teh. Hayu. Oh, hayu. Ujung buruk budak malah. Ulin itu ngari ujung kolot. Man. Uing budak teh tuh milu we. Tampiat. Sok. Ya teh ieu naon? Kopi. Terus soal batatanya teuing atulah. Nah, satiis kieu nya. Apaan tadi beurang teh ninyuhna? Baedan. Cuma kopi urut godinnya disuguhkeun ka urang teh balik pisan. Lain godin. Tadi teh urang teh balik ngariten ninyuh kopi. Aing geus ditinyu teh urang teh inget. Urang teh keur puasa kurang teh dituna deui we. Lo sama urut berenangnya dibikun ka urang. Naon dan can diuyup-uyup acan kurang oge. Wah, semua. Palingan tiis atuh kopi teh. Tapi lumayan geuna lah. Nya uyup we atuh ai beuki mah meuni sok protes teuing Aduh, ya urang abararingung gitu euy. Urang macan boga jeung pitra-pitra acan. Aduh, aing puasa tahun ayeuna masa. Ya pisan ini mah ya sarada sulit. Pagawean teu boga, nanaon teu boga. Sarua urang oge can fitrah nyata. Atuh bana mah leung boga babon eta loba. Emang bisa fitrah ku pare? Nya digiling heula atuh piraku pare nasok ngaco. Nyata urang mah teu ari ngagiling teh. Pan kudu ngari teh mah itu ieu teh mah matak teu kagiling-giling. Geus atuh ku urang panggilingkeun lah. Heuy gaya ieu daek mah. Heuh daek kan nya kuliah atuh. Kuliah sabaraha ieu teh? Oh nya urang mah sapitraheun we lah.
Gaya daik mah kayak diberes sapi terakhun. Wah tuh gitu mah kurang parenahan orang bawa. Atau isukan we meni segala anek dibawa ayeuna pan isukan meureun nek ngagilingna uge. Isukan orang bisi poho, bisi kaberangan. Jadi pan aing geus dibawa ayeuna mah isuk-isuk orang rek dibawa langsung ke panggilingan. Orang giling. Isuk we isuk lah. Curiga sepor dijual ke batur we rek dibawa wayah kieu mah Si eta mah kok aing teh sok goreng patut sangkaan teh. Piraku kudu dijual ke batur atuh sia mah emang beungeut aing itu beungeut rampok. Terus meni kudu wayah kieu atuh da isukan ge aya waktu keneh. Wah tuh isukan lah. Isuk-isuk kurang dicokot ke dia. Ya, oi. Alhamdulillah wahat lalilus. Lalilili. Mau kamari ge dicarekan geuninganan. Alhamdulillah. Nya tunggus di mana? Di mana ya, Lah. Allah. Di kolong mah kayaknya turang digembrong tongo. Wah, aku yakin Allah ala mana mah. Atuh hayu. Hayu. Yuk. Lah. Allah. Nya mau jamu yuk. Ayo. Lumayan aya pakulian si Iyat nu tangga giling. Boga panjang sapi teraheun. Nya malah motor motor sahanya. Oh, motor Mang Ayub urang ieu mah. Siapa pegawai tengah ayo kowe. Ulu ala we batur. Situ balik pisan. Beuh mana ningali Mang Ayub teh? Allah. Di kebon. Kebonna di belah mana nu di kaler ditu lain? Tuh nu di kaler nu luhureun wangan. Rek nya motor. Nenani motor. Rek ngagiling pare. Aku nguluk pare enggak. Batur si Iyat urang garek nguli. Rek ieu Mang nek ngawadam teh. Astagfirullah pan berenang nate puasa mah nyang wayah kieu berenang kalau teh bener parete si cokot mang panete geus digiling teh asuganan. Tapi teh secan aya beas, can teukeun beasna ieu teh. Piraku can beres mah ngagilingna. Kayaknya anu saiki coba ke magrib beli lake nih karek ke jam 1:30. Aduh jam 8:30 teh mang bane teh kumaha ngagiling teh buah-buah aing dijual ieu teh biasana wayah kieu can balik aneh. Itu selila kieu ge nunungan. Kumaha bawa dijual ieu mah aing. Kudu kamana neangeunana teh nya nanyakeun ka saha teh. Ngeueuh barudak pisan ieu teh. Bae tempuan lah. Mana ieu? Tempo coba ka imahna ieu sugan we aya. Barnet. Tapi carempling ieu teh euy. Usah saha aing di mana aing curiga dijual ieu mah yakin ieu mah ya. Carempling kieu kudu ka mana atuh nya Yakin aing curiga dijual da ieu teh. Soalna jelemanana ge teh. Nyakal aing percaya teh ngagiling. Kaling pare sakitu-kituna deui aing. Ieu mah.
Aduh, snack jam 8 nih Mang Banet. Ngagiling parete can balik wae. Duh, ieu harian ka dijual. Beas teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat, Non ya? ieu urang naik Fitrah. Oh. Lain urang nek nanyakeun, mana ningali Mang Barnet teu? Henteu. Aduh, aing ngagiling nu urang. Oh, Can aya we balik nya eta enak teh. wah, Heueuh. data di teh isuk teh. Jeung urang papangi, ta naik ninya motor nu Mang Ayub, cina naik ngagiling pare nu Mang Iyat. Heueuh nya eta tadi teh geus dibawa parenana teh. Tapi can balik wae nya teh wayah kieu teh. Harian surupna teh dijual biasana eta mah. Atuh goblok Mang Barnet teh. Beas batur main jual wae. Oh nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tah geuning datang. Kamana wae atuh? Ditutungguan eta tadi coba teh asa Hampopoe. Urang teh tadi teh pan rek nginjem motor Mang Ayub. Heeh. Ari efek teh motor teh eueuh di manehna teh dipake. Atuh kapaksa urang melempang ke pabrik teh. Paingan atuh lila. Pan maneh nyawa sorangan pabrikna di urang mah eueuh. Aya oge ninganan kalah bangkrut. Gitu urang teh di desa nahawan eta teh ka itu. Atuh jauh kadinya mah. Oh, Oke, Pak. Urang eta kena. heeh sok pan urang mental jang sapitra heula. Tenang di eta dibere jeung sapitraheun. Heeh. Ai maneh naon ieu rek Pitra sugan kasih iat. Si eta mana mah kerek Pitra kasih iat. Atuh da karunya Mang Iyat bieu teh ngalamun. Siapa make karunya pan aing oge pikarunyaeun si iat mah tinggal itu tas ngagiling loba prena oge beasna oge. Atuh Urang ngebelaan hayang beas oge kuat ti kakuling ngagiling. Mana mah ka urang we atuh Pitrahna sia mah. Kagok ka Mang Iyat we. Kagok sia mah. Oh, Maneh mah kitu teh balik pisan. Iya, anu wajib menerima zakat fitrah teh jelema anu membutuhkeun pisan, urang anu butuh pisan siat mah loba parena, loba anu teh beasna. dibere meureun. Heupan beda deui, meureun eta mah lain fitrah eta mah kuliah ngagiling urang. Atuh da kege aya nu Fitrah ka Amang. Wah, si eta mah iraha saha nu rek fitrah ka urang. Ah, Atuh saha we sugan milik mah. saha teuing nu rek fitrah ka urang maneh mah aneh. Kumaha tinggal heula atuh. Kan rariweuh wae. Tah ieu kuliah ngagiling teh. Heueuh nuhun. Naon ka? Lain ieu si Buya geuning rek fitrah ka maneh cenah. Oh, rene teh kembae Pitra mah ka sah we nya aya. Kumaha kahayangna meureunan. Urang hayang nagih ka Mang Iyat. Wah, teu ridho urang ai kitu mah atuh da. Urang ge sarua membutuhkan. Maneh mah loba beasna oge parena urang bieu tas manggilingkeun. Urang mah leuwih membutuhkan pan meureun fitrah teh kudu anu ngabutuhkeun pisan. Pokona maneh kudu fitrah ka urang Buya ulah kasih iat. Atuh ayeuna mah Sultan. Saha nu menang ke urang Fitrahna ka nu meunang. Sagala teuing kudu sultan. Geus we kieu atuh. Si Buya Pitra ka urang Pitra ka Mang Barnet. Meunang meureun kitu ge. Teuing meunang teh nya kitu nya euy. Teuing. Teuing meunang teu. Lah da urang mah teu nyaho kege aya netizen meureun anu ngamenangkeun jeung henteu mah. Kege Heueuh, aya nu kararomen. Ai kitu mah. Sok ai kitu mah tah urang bener adi ya sok maneh ayeuna. Heula make la peci pan maneh Pitra ka urang. Sok. Tah ai kitu mah maneh ke Pitra ka si iat. Si iat ke Pitra ka urang. Eta jadi adil ai kitu mah. Heeh tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu rabbal alamin. Nah, on si eta mah. Jampe naon eta? Kudu eta mah teh. Aduh sok tungtun ku Mang Iyat. Maneh teh bisa. Teu. Ieu ya. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama godir. Ngaco eta mah atuh rek puasa sia mah. Ah ieu mah eueuh nu balik pisan. Kumaha tuh bisa tuh? Kieu atuh sok tuntun ku aing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Bismika. Allahumma layya. Asal we anyog aing kitu mah. Atuh eta mah jampe nek eta nek sare. Naon ya Heueuh poho deui urang teh. Asa kitu da euy. Maneh bisa henteu sia bohong maneh. Coba kumaha Sok coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an uhrija zakat al fitri nafsin an alhamdulillah taala sejak ngeluarkeun zakat
Pitra, Sakula, Tamanan Ami, Anu Allah, Hadukan Allah. Tah, mun mah bener. Heeh, bener. Iya ya, Allah. Ya opa nak. Pasti buyat teh meureun ka urang Pitra teh dibawa ke Saleba buah edan. Heuh, pan meureunna geus ti maneh teh kita bakal dipitrakeun ka urang dipitrakeun ka urang. Jadi mah jadi meureun gitu mah. Ai bieu meureun heuh nya Pitra jadi kasih selebel. Atunya pada si cewek anu eta na. Apa edan? Selebel.